Hawa karasa begini cep. Kayaan tambah simpe. Sepanjang jalan pinuh ku kakayon. Asal teka tembong aya di lembur. Lain urang teh asa keur nyorang leuweung geuning. Cekeng teh bari mesat udud. Sakedeung deui ge nepi ka jalan rada gede. Balang sakeuning ngalampahan teh. Hoream ngadua kalian dewek mah. Sare we atuh. Tita tadi katenjong merlek heuai. Dewek sare mah meureun selaing eueuh batur ngobrol. Kajaba mun dina ieu mobil aya nu milu. Heup baku si laing mari geus ngahreuyan teh. Nya teu nyaho dewek borangan. Geus reyem-reyem basa amitan anu boga imah teh. Si Among mah katembung betaheun keneh. Da basa diajak balik teh mun kaleket naker. Kitu deui mun dianjangan nyisah bangun sungkan ditinggalkeun. Basana teh mending mondok cenah melang bari peuting mah mangkaning ka Bandung teh jauh. Ari kuring da dina kajeudna ge daek nganteur soteh lamun teu nepi ka meuting. Kagok ayeuna mah mending engke ngadagoan Isa. Cek si Among sabot Isa asup ka patengahan. Ngomongna satengah ngaharewos. Si laing betah soteh da kana kemanu donto. Aing mah hod-hod deuleu. Na teu karasa hawa sakitu isna. Kalem we da make mobil, nu nyupirana mah dewek. Si laing mah moal capek. Henteu capek mah, ngan cangkeul na kabina-bina. Di tengah poe mendoko sila. Lah da teu ngapoe ieu. Jempling sakdapan. Kang Among? Kang? Kadenge ngageruan di patengahan. Kahalangan ku bilik. Si Among ngareret terus nyerenyeh. Tuyahan. Niang cengkak. Di kantun heula? Pokna disangkarek sakedeung. Nah ari pleng teh teu mol-mol di papantes teh tuluy harekok dinggon. Tek digerewan sieun mata gareuwah. Tungtung mah ngulung sorangan. Kop kana udud ngadon ngalamun weh. Mangkluk Among nu teu euih-euih kitu ceuk hate. Basa kamari manehna ngajak dadakuna mah cenah urusan dinas, urusan kulawarga. Nah ari nepi kanu dituju horeng nepungan awewe. Barang joge saenyana mah geus mentegeg. Hadena bisa memperka keheul. Eta nepi ka sebeleuna mah basa amitan ka pamajikanana. Bebejana teh Aya tugas di luar kota? kakaranya hobi ieu cenah nu ditepungan teh popotonganna baheula. Ayeuna geus jadi rana. Bari balik mapai jalan nu geus mimiti poek. Si Among teu eureun digeleuneng. Cik atuh ari tempat hara-haraeun mah mantong diasruk teuing. Nya ge di dieu aya rana asa katipu aing mah. Nu diajak ngomong mah kalah sarangah serenge. Nya eta, mun jujur ti kamari mah meureun si laing moal terus milu. Ngan omat we sing bisa nya ka Rusia euy. Wah, rek dibejakeun. Urusan di luar mah ulah dibuni-buni. Geulis keneh pan. Nyao dewek mah, tenel-tenel. Cangkeul we nu puguh mah. Bujur asa dipaku. Da si laing ngadon ngaharekok dingon. Ceuk saha dingon. Manehna mencereng. Geuning mani plengles. Dewek ge nepi ka beak udud 5 batang. Cari tanah we sakedap. Ngupahan heula tadi teh. Nyi Isa mung ditinggalkeun. Mung ditinggalkeun atawa si laing nu mung balik. Geus teu hade pasea penting-penting. Lain euy. Jalan teh asa meuni suni kieu. Poek merdong. Asa dekat tembong rea mobil, ukur hiji-hijieun ngaliwat ge. Lembur nahaon nu tadi teh ngaranna? Lembur Citamiang gitu nama. Lembur nyungsep jauh ti kota. Nya we basa disidik-sidik sapanjang jalan kaliwatan teh tetangkalan nu jarang ngukung. Mobil teu bisa gancang da jalanna goreng. Si Among mipiranana bari ngelepus udud. Si laing teu karunya ka pamajikan euy. Ih, puguh we karunya mah. Dewek mah ukur ngelingan euy. Udah we ka babaturan. Geus lah tong ditepungan deui. Kajaba mun si laing boga niat nyandung. Tapi dewek yakin si Neni moal ngidinan. Bakal milih ditalak batan dicandung mah. Dewek mah ukurnya capkeun kapanasaran.
minggu ka tukang aya nu talatah Nyi Isa hayang ditepungan. Mun teu digugu bisi matak gering. Pan ngadorakakeun batur tah. Teung teuingeun ngaranna. Nyaeta atuh. Jengkol onaman aya usumna. Tapi anu leuwih pantes nama tatanggana kakara nincak 20. Awakna ge pepel keneh. Pista euy. Padah ku kolotna dikawinkeun ka aki-aki. Lila-lila mah diserahkeun. Bisi silaing rek ngeureuy ye. Ajis teuing. 22 kali aing mah mikir lagi. Kahiji lemburna jauh, lain jug-jugeun memeh muluk. Kadua nyateu nyaho kumaha atna pamajikan dewek. Paralun dewek mah ulah nepi ka katuliskeun jurig nyerewer ti pamajikan. Pan ari hirup teh kudu aya variasina. Manggeus lah. Montong make alasan klise. Kira-kira jam sabaraha nepi ka imah? Isu kudu digawe euy. Nya sarua dewek ge. Ayeuna jam 8, kira-kira 5 jam deui lah. Bedugul teh, mahal gila teuing. Pan anu sajamna mah nyimpang di warung. Resep euy, nu ngaladanganna da rontok. Geus dinya deui bae sia mah nya. Hawa karasa beuki nyecep. Kayaan tambah simpe. Sapanjang jalan pinuh ku kakayon. Asa teu katembong aya di lembur. Lain euy, urang teh asa keur nyorang leuweung geuning. Cekeng teh bari mesat udud. Sakedeung deui ge nepi ka jalan rada gede. Balang sakening ngalampahan teh. Korea mah 2 kalian dewek mah. Sarewe atuh, tidak tadi katenjong merlek heai. Dewek sare mah meureun selaing eueuh batur ngobrol. Kajaba mun dina ieu mobil aya nu milu. Heup baku silaing mari geus ngaheureyan teh. Nya teu nyaho dewek borangan. Kuring ngadayadag kana pangdiukan. Panon rada peureum, da puguh nya kita tadi asa tunduh pisan. Si Among sajroning nyupiran teh bari hahariringan tambah keueung tayohna mah. Tah, geus nepi ka jalan gede ayeuna mah. Pokna kadenge asa hawar-hawar. Kuring gentak beunta. Nya we jalan teh karasana teu cara nu tadi. Mobil ngadius rada gancang. Ngan ari kaayaan mah angger harieum. Blegbegna tetangkalan siga suku buta nu keur ngajegat. Es tuning simpe nu kadenge ukur gerungna sora mesin. Kesemiti ngaliwatan imah, tapi ukur hiji 2 ancal-ancalan. Wewengkon naon ieu teh? Teuing, rada lebeng ti peuting mah euy. Walon si Among, ari sugan geus nyaho tukang ngaprak mah. Lebah warung sisi jalan, mobil teh ngalaunan, reg eureun geus teg tangtu si Among rek sumpang simpang teh. Da katembong sisi jalan aya wangunan leutik dicaangan ku lampu reyem-reyem. Manggeus lah. Montong sumpang simpang, bisi penting teuing. Eureun soteh lain rek nyimpang. Pokna bari nyita mobil sabaraha kali, tapi teu daek hirup. Urusanana geus liwat ti gawat ieu mah. Bensin beak. Gelo sugan. Ngamani teu tarap ti kitu atuh. Kuring ngajengho. Reat ka kenca ka katuhu. Arieum ukur wangunan leutik sisi jalan nu katenjo teh. Nyaeta atuh. Cek si Among bari haben nyita mobil. Tadi mah asarea keneh, anggehan teh bakal nepi ka kota mah. Nya sidik beak bensin, jadol teh. Teu kudu kutu kendeng sorangan, bongan saha. Ari dewek mah da borora inget kana bensin. Sarua dewek ge. Geus lah, taruhan ari selaing mah datang tuh dina uteuk teh ukur beungeut nyiranda. Kumaha hari geus kieu? Mangkani geus jam 11 deui. Tapi aya untungna euy, beak bensin teh lain di tempat nu tadi. Coba mun dileuweung, reuwas jeung keueung tentuna ge. Hayu turun heula. Hayu ka mana? Urang ka warung, meujeun nginum kopi waya kieu mah. Sakalian nanyakeun, sugan aya tukang dagang bensin di dieu. Bari kutuk gendeng muka lawang mobil teh. Di lebah lawang warung katembong aya nu ngajanteng. Awewe leungeun gugupai, tapi semu asa-asa. Si Among miheulaan asup ka warung. Sampak di jero aya laki tiluan keur pating kelepus udud dari nyang hareupan cikopi. Bade ngadamel kopi? Cek eta awewe dangdananana mangun anu dinyakeun. Bibir burahay beungeut camerok wedak. Katembong mah ngora keneh. Nya, kopi 2, nu hiji tong make uyah. Si Among ngajawab teh. Har, nanti iraha aya kopi di uyahan. Si awewe kerung. Kopi di uyahan mah hargana sok beda. Geus lah, jeunkeun we, tiris ya. Diuk teh pagigir-gigir,
jeung nu tilu lalaki nu keur ngariung. Sakapeung kadenge pating cakakap. Si awewe sajeroning niuh kopi teh teu boleh umat imut, meus-meus ret ka si Among semung letan. Geus beda galagatna ieu mah. Marulih ti mana atuh? Pokna teh bari nyodorkeun kopi ngebul keneh 2 gelas. Ti Citamiang? Walon si Among. Euleuh, geuning tebih. Tas naon ti ditu? Ti imah ran tekebat ngomong teh da si Among kaburu nyigeung. Ti mah rangkai. Hehehe, maksad teh nuju ngadama bumi di ditu. Pokna teh bari alangah elenge. Ari linggih di mana kitu? Eta awewe teuing ku talete. Di Bandung, Neng. Har, nah tebih-tebih ngadama bumi di dieu. Kanggo pun bapak kalaresan gaduh rerehan di Citamiang. Si Among geus kapalang tayohna teh da meuni teu eulem-eulem. Oh, kitunya. Mangga tuh dileueut. Nyalira bae, Neng. Duaan sareng Inah, mung Inah mah nuju aya tugas. Tugas? Lah, mani teu ngartos. Muhun. Nah, Neng teu tugas kitu. Pan ieu ge ngaladangan si kopi teh tugas. Tayohna teh geus lat we poho kana mobil nu beak bensin mah. Si Among kalah kaanteng ngobrol jeung si awewe. Keheul ngajok kitu mah. Sing inget euy, mobil urang teh beak bensin. Kuring ngaharewos. Manehna nyerengeh ret ka si awewe. Neng, cik manawi terang. Sugan palih dieu aya nu icalan bensin. Nah, da di dieu ge aya Kang. Bade sareng naon? Bensin we wungkul. Piraku teu jeung rencangna bakal raos kitu. Kuring mimiti karu. Pamirsa, misteri lembur Cipeuting bagian kahiji dicekapeun di ka dieu. Mungkin diteraskeun ku misteri lembur Cipeuting bagian kedua. Kirang langkungna sim kuring nyuhun diapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.